rangkat ngadahar duit ti bupati parem sinarna parem eueuhan mun cara lampu patromak mah ngagebus sepuyer geus dikieu-kieukeun geus teu jalan ta eta lamun ngadahar duit ti pamarentah seperti eta. Kiai cenah emang haram ulah nanyakeun haram halal ka aing rasakeun ku babatok sia ji emang kumaha gitu teu bisa disumput-sumput asal geus ngadahar duit ti pamarentah geus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya cenah kieu kos gua tah aduh Gusti Allah seket di pemerintah mah seket Masya Allah pahara. Oke, apakah bakal ngahalangan karena ilmu moal duit di pemerintah, duit dagang, duit hasil riba, duit anu halal pakai neangan ilmu kurang masalah sangat masalah. Ulah di dalam negeri ente neangan ilmu kamisro Mesir amis di jero ente ke Mesir kan itu pakai duit riba pinter lah. Ente ka Turki kan itu dagang ilmu tafsir hadis pinter lah pinter. Ente ka Saudi Arabia ka Mekah ka Madinah ka Maroko neangan ilmu make duit haram duit pemerintah duit riba pinter sakadar dengan ilmu make duit naon bae untuk mencari kepinteran gampang, bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Babari orenganan ih cek sahese sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram, make duit riba, make duit pemerintah pualinter balik di Mesir teh menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai berbagai ilmu.